wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Asri Mustika Maulida, guru bahasa Sunda di SMA Negeri 3 Bogor. Saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran materi sisiran kelas 11. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Enjing. Iris sareng asep ngahajar kalemba. Iris sareng asep kumaha darah. Dina panang kayungan Gusti Mang Kasuci. Amin ya rabbal alamin. Dintenana sareng terbat bahasa dayana. Bahasa dayana saya meminta diajar urang ngadoa heula agar ngadoa dipimpin ku KM. Satacan diajar urang ngadoa heula. Ngadoa di kawitan. Doa rekse. Datang dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya akan ini terlayani. Apa? Alifah. Arif. Darah. Dea, Ella, Indri, Aisyah, Muhammad Zaid, Muhammad Fawaz, Naifa, Raiha, Railina, Ridwan, Rima, Sylvia, Stefani, Jaffa, Zakira, Kurang diajar bahasa Sunda. Kumaha teu siap sadayana? Acan diajar cobi ningali heula rasukan nu nyalira rerencana nah tos sakit ajar. Siap ya, Jar? Minggu kamari emut kene henteu urang teh diajar naon. Kamari teh urang diajar nyusun sindiran jeung ngabandingkeun sindiran. Minggu kamari urang nyusun sindiran sareng ngabandingkeun sindiran. Kumaha gampil henteu? Gampil. Susah. Aya susah, aya gampil. Proses sadaya. Nah, sindiran naon sih posisinya sindiran paparupan sapopoe? Anu terang di sindiran biasana aya dina acara naon sindiran teh? Ajar? Sapana ninggal pernah ninggal teh? Kami dina acara berkawin mah sok aya dina acara buka pintu. Nah, si sindiran dina wong teh pasindir masih dina tamu dina salah sawiusna kebudayaan. Nyata dina ada pernikahan teh ya. Oke, padahal selaku semangat. Nah, dari katanya orang ice breaking kelas bersemangat hidup sadaya. Oke, ada kelas. Nah, orang ice breaking harus tuh. Orang sasarangan semangat ya. Thank you.
sesuai dengan konteks dan fungsi sosial. Jadi di tengah teh hidup nya cisindiran tujuh salah konteks dan fungsi sosial. Ya, kayak nama hidup tugasnya nya cisindiran kamu nyusun cisindiran dan kemudian terima hidup karena kamu menjadi secara kelompok. Baca yang karena indikatornya. Ayat 2 ayat hiji membuat cisindiran sesuai dengan struktur yang tepat dengan cermat. Ayat kedua mendemonstrasikan tempat sindir secara santun, kreatif dan percaya diri. Nah, sabadana hidupnya cisindiran secara pembukaan serangan lajeng didemonstrasikan di bidang itu. Ya, dinawangun tempat sindir secara kreatif dan percaya diri. Baca ayat tujuan pengajarannya. Nah, tujuannya dengan diteraikan nyata yang melalui pendekatan TPACK dengan model project based learning dengan cara menyimak video tempat sindir peserta dapat membuat sindiran sesuai dengan struktur yang tepat dengan cermat serta mendemonstrasikan tempat sindir secara santun, kreatif dan percaya diri. Nah, mungkin ayah contoh video untuk dipastikan hidup hidup di tinggal keras sama data hidup tugasnya sindiran sekarang praktek tetapi mendemonstrasikan sekarang dinamika cisindiran tersebut di dalam video. Nah, di ayat barcode mangga di scan untuk video saya. Atas, mangga. Iya kalau Rinci, rinci, rinci,
dihidangkeun rupa-rupa sisindiran Bu. Aya nu teh pasindir, aya oge anu dihaluangkeun atawa dinyanyikeun. Sabelang? Tempas? Dina nyusun sisindiran oge aya struktur dina nyieun sisindiran. Tapi ayeuna tiasa nyebutkeun struktur naon? Abi Bu, struktur anu aya dina sisindiran teh diantarana sapada mawengku opat pada lisan jumlah enangna kudu 8 jeung kudu mulua kanti. Laras bisa. Tas kapalnya sadayana sisindiran. Sigas tiasa nyusun sisindiran. Hidup sadayana terus pahamnya karena eta sisindiran. Aya teh hidup teh nyusun sisindiran. Ibu gaduh sisindiran tapi teu acan lungkep. Cangkangna teu acan aya tapi geus konos aya. Nah, mun dihajar ulah kedua bisi kadukung akhirna eta eusina. Cangkangna teu acan aya. Ibu hoyong terang di hidup sama tiasa. Tapi Bu, Mangga arif. anu padekeun sorana aya bendul Bu. Dahar beureum pasti bendul. Orang etanya. Dahar beureum pasti bendul. Biasa? Biasa. Uji deui. Cobi baris kedua biasa. Abi Bu, Enggak. tangguh kajidarosna. Cobi pakai manggilnya. Tangguh kaji Kajidarosna. Sa?
Untong. Untong teh naon? Into. Terus nanti vokal. Vokal pada jelas. Terus bedas bedasnya tadi suara. Kita catat dulu ya. Oke? Atau sederhana kalau apa yang sederhana? Dina nulis paparikan sakmana kita, saya sabaraha aspek bulu kuliah gede berapa? Saya sabaraha cara, dua cara. Cara nomor hiji, nyiun sina itu neangan cahana, tiga tadi. Ya, saya lupa dua oke. Cara lupa dua nyaga nyiun cahana, tuh neangan sina. Kalau enggak tidak berenang bersama pula. Nah harus sina dulu, tapi sama. Kita dua cara. Macam. Kalau perlu perhatikan dong penyiun sindiran. Ayat 4 poin. Anu hiji, huruf kapital ngan dipakai dina kecap mimiti pada lisan hiji. Ya. Beres ka hiji, pada lisan kedua, nepikeun ka 4 awal make hurufna hiji. Terus pada lisan ka hiji nepikeun ka 3 hurufna make koma. Jadi terus beres pada lisan ka hiji make koma, kedua koma, ketiga koma, keempat make titik. Ya. Jadi huruf kapitalna nu garis ka hiji. Atas bawah. Domino atos mungkin beda dikirim karena link printer di barcode. Jadi orang tengok sesama kelompok hiji lelaki tanah gula. Penulisan anak masih kene lepat dina paparikan anak. Kapitalna gedahna mana? Awal dia sadayana kapital masih kene. Menulisna. Terus kelompok dua. Tiga.
sindiran, sindir sampir gonjang, sindir, warisan harus tentukan. Ya neng, ama gak bisa sindiran. Batur mah dalam harga sok. Kuring mangan dahar bolu. Batur mah barengan jodoh. Kuring mah angger terak. Sama kak merak di tonggok, merak pala di nubala, tonggok kak udah kabogok, sakola kamat tenggelam. Oh neng, tapi datang hari wah makan kedua aja kenaan. Emang gaduh. Cik, abi gaduh awak salah. Layang sendok dina piring, awak ripuk nandang kangen. Cobi kesuwang sana naon. Iya sama, jatuh seres. Cobi jamaah bersente jawana. Tergeni hati. Bulat. Cik, abi gaduh hiji deui. Antara sengan jeung rempok, asa-asa, asa tengal. Asa kata mah salah sebenarnya. Aduh, keren mah ate. Ayo, urang aminkan, kieu sanes wakas urang sisindiran deui. Ya mohon neng, salintan dua
belajar jeung kudu mengwakanti. Gampil nama midamel heula eusina nembe milari cangkang. Milari eusina heula. Bae milari cangkangna. Nah, sadayana sami gitu. Sami. Cangkangna heula. Bae eusina bebasnya emang bergantung karena kepribadian masing-masing. Tapi ya Bu, gampilan kayaknya kadang perlu eusina ada cangkang. Asal jangan disisiran. Oke, tinggal ngomongin buku ayeuna. Nah, aya refleksi. Aya naon anu dikarasa di dalam ngomongin ayeuna. Naon dikarasa? Masuk. Asli kimia. Resepnya. Kedua. Seperti di rumah resep. Kedua, naon kacang-kacangking di dalam materi ayeuna. Kacang tiga yang kalian dapatkan di kota nomor 4. Terus ya sesederhana. Kalau itu kalau masih yang tentang bingung bila materi ayeuna masih pada bingung apa itu tapis kita yang sekira. Iya, jurnal refleksi. Dia banyak. Dia nyata jurnal peserta didik kayak segitiga refleksi. Di Indonesia. Nah, bukan ini sampai pemajaran poe masih boleh mampu. Namun, anu kedua, sampai pemajaran poe masih boleh laksana. Tetapi lu sampai pemajaran poe masih boleh paham. Namun, pemukas sampai pemajaran poe target 1 inanya eta kurang karena materi apa ya? Ya, Indonesia. Nah, terus mangga dibaca Sanggeus wae ya simpuri karasa buah Sanggeus wae jalan wae ya simpuri mampu ya sindiran. Sanggeus wae jalan wae ya simpuri paham ya cara jadi sindiran yang dilakukan. Sanggeus wae jalan wae ya target seluruhnya dari novel yang ada novel. Pemajaran di tengah yang parang sering kawayan lancar, alhamdulillah. Lawan salah jemna urang kana bab, salah jemna nyata bab novel. Dia pantas aja kan novel. Sanaos dina bahasa Sunda dasan tapi dina bahasa Jawa mah kumaha. Mungkin mah saat posisi sindiran hidup sadayana maca novel dina bahasa Sunda. Nah, urang ke bandingkeun naon bentengna dina bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Ya, ada banyak terus kan orang ayo. Ayo. Kalau lowongan di tengahnya disekapkeun wae, mangga urang tutup ieu lowongan ku maca doa. Maca doa dipimpin ku KM. Mungkas kegiatan dina ayeuna orang ngadoa geus sata acana. Doa dikawitan.